Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita enggal pamiarsanya, janten urang majeng kana carita jurignya. Ieu dongeng teh judulna Muja Kasiluman atawa Munjung Kasiluman. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan dongeng enggal jejer carita Munjung atanapi Muja Kasiluman. Kumaha cucungna ieu carios, sor cikopina, parsamakna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para mitra sadayana, lembur sukamana kitu nu katelahna. Eta lembur sukamana ayana dihandapeun Gunung Girimanuk. Kayaan eta lembur estu jauh jeung baranangna kota anu saban poe rame ku hirup pikukna kahirupan umat manusia. Wanci isuk-isuk jiga biasana di pilemuran, dihibur ku recetna sora manuk, disimbutan ku kandalna halimun nu tampias maseuhan jukut. Di palebah jalan anu nanjak kadenge sora motor butut anu keur ngahembat meuni dorot-dot-dot-dot-dot-dotan. Sora eta motor ngaberekbek jiga nu kapaksa hirup. Najan karasana ripuh, tapi dalah dikumaha da bagjana jeung bagianana geus kitu kayaanana. Jang Ardan teh mangrupakeun hiji jalma anu hirupna ripuh, anu hirupna malarat. Kokoro manggih nyoso malarat rosa, iluk-iluk tinggal tuur, erang-erang tinggal bincurang. Dahar isuk henteu sore, dahar sore henteu isuk, balangsak sangsara. Eta Jang Ardan hirupna geus pait, hirupna geus loba teu kategenah ku kayaan tatangga jeung baturna. Sabab hirup asa disapirakeun, hirup jadi panghinaan, jeung hirup
jadi pangcurigaan batur. Maklum jalma ripuh jalma sangsara dianggap naruntah eueuh mangpaatna. Harita Jang Ardan tiba bergeg ngadorong motor. Dipaksa motor bututna sangkan kuateun nempuh netekna tanjakan jalan anu sakitulung kawingna. Akhirna najan kesang badag kesang tiis ngaragajag maseuhan sawak-awak bari napasna nu ampir beak. Jang Ardan bisa oge ngaliwatan angkuhna tanjakan Sigarunggang. Dina palebah saung nu aya sisi jalan, harita Jang Ardan ngadon diuk heula bari sakalian ngareureuhkeun ka cape jeung nuuskeun kesangna anu baseuh maseuhan sakujur awakna. Tina jero kantong keresek sabotol cai nginum dileguk bangun anu nikmat naker. Kulantaran rasa segerna mampu ngaleungitkeun kana garing dina ti korona. Sanggeus beres nginum, saterusna rasa capek jeung kesang rada tuus. Jang Ardan numpak deui motor bututna, mapai-mapai jalan anu nurugtug mudun. Teu pati lila, laju motorna tepi ka palebah ampah. Tidinya Jang Ardan mengkol ka kenca ka jalan satapak anu norobos kana hieumna tangkal kopi. Tetela jalan satapak anu keur diambah ku Jang Ardan teh buntu. Kusabab kadituna mah ngan ukur bisa diliwatan ku ngeureuyeuhna leumpang. Atuh daek teu daek Jang Ardan kudu nikreuh nembus geueumanana leuweung Gunung Girimanuk. Motor mah ngan ukur ditinggalkeun di sisi jalan. Kira-kira setengah jam lalampahan jol Jang Ardan anjog nepi ka hiji saung sirap anu aya di tengah leuweung. Sakadapan matana mencrong ka hiji tutunggul tina batu anu jangkungna aya kana sameterna. Eta tutunggul nangtung di tengah-tengah saung. Nalika mencrong kana eta tutunggul, jajantung Jang Ardan ngadadak ngageder ratug tutunggulan. Ngageder teu ngawirahma, sedengkeun bulu pundukna ujug-ujug rai pating puriding pating puringkah. Bakating ku keung kusabab ti luhureun palebah tangkal kiara, manuk jurig dadak sakala di sarada. Angin tiis ngagelebug di barung ku sora pating kacewisna iblis. Tapi najan kitu Jang Ardan teu paduli. Kulantaran tekadna geus buleud hayang beunghar ku jalan pintas, hayang untung ku jalan enteng. Teu mikirkeun bener jeung salah, teu mikirkeun akidah jeung syirik. Na pikiranana nu aya harita ngan ukur duit jeung harta barana anu bakal bisa nganteur kana sagarupa kahayangna jeung muaskeun hawa nafsuna. Dirina geus kadal sumpah, alatan nyerina hate dumeh mindeng pisan disapirakeun jeung mindeng pisan jadi bahan pangecean boh ku tatanggana atawa ku juragan ilham anu berat beunghar Eta juragan Irham waktu Jang Ardan nembrakeun eusi hatena kanu jadi anak awena nu ngaran Neng Lira. Nginjem duit ka juragan Ilham tapi ngadon dihina lain mah mere. Sajongjonan lamunanana Jang Ardan nyawang kana kapeurih anu kungsi karandapan ku diri jeung ku indung bapana waktu dijorag ku para preman bayaran juragan Ilham. Indung bapana nepi ka disiksa, jaba dihina basa hareupeun balarea alatan kalakuan dirina waktu nekad ngalamar Neng Lira anakna juragan Ilham. Sadetik kahareup gebeg
Jang Ardan ngagebeg waktu lamunanana kagebah ku sora ajag anu bebaung meni melewung. Saterusna sanggeus bisa nenangkeun diri, Jang Ardan ngalengkahkeun sukuna muru asup ka jero saung terus diuk sila sinuku tunggal, diuk mendeko hareupeun tutunggul makam Karamat. Waktu nu ngaraya teu karasa sang surya geus teu nembongan deui. Kayaan di sakuling bungking eta patempatan jadi leuwih poek tur geuman. Komo ieu bubuhan aya di tengah leuweung geledegan anu cara neom ku pating blebegna tatangkalan. Kayaan di eta saung makam Karamat ningali kayaan wanci geus meh peuting jadi geuman. Jang Ardan kusiwel ngaluarkeun bungkusan leutik tina jero saku calanana. Sanggeus dibuka sakecrek korek api dipake ngahurungkeun dupa menyan anu sapada harita langsung ngeleuweun ngaluarkeun haseup anu bau jurig anu cukup kuat. Lian ti eta Jang Ardan ngawurkeun kembang 7 rupa kana tutunggul makam. Bari gegere nyeman mapatkeun jampe pamakena pamere ti kuncen Gunung Girimanuk waktu sababaraha poe katukang. Ngendek sababaraha jam ti harita kayaan di makam Karamat can nembongkeun reaksina naon. Nu aya ngan ukur Jang Ardan anu meureumkeun kadua matana bari teu kendat-kendat gegere nyeman. Puncakna waktu nyedek ka tengah peutingkeun. Ti luhureun suhunan saung makam Sirap kadenge aya sora nu ngageleber, aya sora gegeleberna sora jangjang jeung hihieumna kuda ti belah kaler. Punten. Ti luhureun suhunan makam Karamat kadenge aya sora ngageleberna sora jangjang jeung hihieumana kuda ti belah kaler. Beuki lila sora ladam kuda beuki atra ngadeuketan ka palebah makam Karamat. Sedengkeun pikeun Jang Ardan jajantungna karasa beuki ratug tutunggulan. Bulu pundukna asa beuki ngandelan muringkah. Tapi najan kitu sateka pola Jang Ardan nguatkeun diri demi laksana sagala pamaksudan. Dina kayaan keur kitu ujug-ujug juluger toelap juluger ti langit kilat di barangan guntur ngablesat nyamber ka palebah tutunggul makam Karamat. Lian ti eta cahayana meninga berasat herang nubruk ka Jang Ardan nepi ka mental joger pupa. Sapada harita Jang Ardan ngajerit dirina teu kaburu nyingcet atawa ngelok awakna mental nyangkora kasabat ku sinar guntur anu norelap. Tapi najan ti kitu aya nu matak aneh pikeun Jang Ardan. Waktu dirina ngalayang jeung ragrag kusabab teu ngarasakeun nyeri setik-ketik acan. Malah mah bujurna asa ninggang kana barang anu hipu tur empuk. Ku ayana hal eta sanggeus ngusahakeun supaya bisa ngadalikeun diri. Jang Ardan ngareret ka sisi jeung ka gigir. Na atuh nalika ngareret ka gigir breh gebeg Jang Ardan kacida ngagebeg kagetna ngan teu we ari nepi ka luncat mah. Waktu narima kanyataan yen dirina ngadadak geus aya di jero kareta kuda. Sedengkeun di hareupeunana sang kusir nyerengeh bari pikasieun kusabab beuheungna waktu ngalieuk bisa muter jiga beuheung goleng.
Bagea manusia, bagea. Bagea. Kitu cek eta kusir kareta kuda. Bari ngabarakatak seuri handaruan dibarengan kunarik tali les kudana. Nusa pada harita langsung lompat ngaberketak nembus wingitna peuting Gunung Girimanuk. Tetela alam dunya teh aya dua waktu jeung tempat. Jang Ardan sadar yen dirina aya di alam siluman. Lumpatna kareta kuda tarikna lir ngagelebugna angin. Teu karasa saking kuterena. Harita Jang Ardan ujug-ujug geus nepi ka hareupeun hiji karaton anu wangunanana sakitu megahna. Turun manusia, turun. Hayo ilu jeung kula. Urang tepungan Kanjeng Prabu geus nungguan ilaing di jero manusia. Turun. Parentah sang kusir bari molotot pikasieun. Sedengkeun pikeun Jang Ardan manehna teu loba omong. Komo ari wani nanyakeun mah waktu aya parentah kitu teh teu wani loba tatanya deui. Teu talangke deui langsung we Jang Ardan nurut ngilu turun nuturkeun sang kusir kuda mubus asup ka jero karaton anu agreng. Sabot keur leumpang mata Jang Ardan teu oleh rutret nempoan kana kamewahan istana anu hurung herang. Malah sabagianana aya nu ditaretes ku perhiasan tina mutiara jeung permata. Tegung silila waktu Jang Ardan jeung sang kusir nepi ka hiji rohangan anu cukup gede. Didinya pisan Jang Ardan ngadenge sora jumritna manusia anu keur disariksa jeung menta tulung. Atuh sakadapan mah lengkah Jang Ardan reg eureun ngarandeg. Kusabab keukeuh ari hate leutikna mah aya keneh rasa karunya tapi teu wasananya. Sanekeun sang kusir kaburu manten molotot bari nyentak ka Jang Ardan. Manggeus. Ulah lobat deui dedengean sia. Hayo teruskeun deui leumpang ka hareup. Hayo, hayo. Teu bisa pajar kumaha pikeun Jang Ardan. Manehna terus ngalengkah ka rohangan sejen anu leuwih gede tibatan rohangan anu tadi kaliwatan. Srog sanggeus nepi ka hiji rohangan, sang kusir kadenge mere parentah deui ka Jang Ardan sangkan eureun. Eureun. Tungguan di dieu. Sakedeung deui Kanjeng Prabu bakal nepungan ilaing deuleu manusia. Ngajedog di dieu. Kitu harita parentah sang kusir bari nitah diuk ka Jang Ardan. Jang Ardan diuk sila naluhur permadani nu aya di hiji rohangan anu pinuh ku ngamparna kakembangan. Ngendek sapi heuleutan selengseng kaambe bau minyak malati kaambe meuni santer minuhan saeusi eta rohangan. Teu pati lila geblik 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 geblik. Sada sora lengkah suku, sora lengkah anu berat kadenge ngadeuketan ka jero rohangan tempat Jang Ardan diuk sila. Teu lila sora nu ngalengkah ngaradak leungit diganti ku sora nyirihilna seuri saurang awewe. Badis percis hareupeun pisan. Atuh Jang Ardan jadi kaget luar biasa meh-mehan loncat. Manusia bagea manusia. Harita diuk Jang Ardan jadi ngageser
waktu ngadenge sora anu ngirung bari jeung Sri nyerihil sada Kunti. Biwirna rada ngageter beungeutna semu pias. Komo deui waktu nempo aya Ramo anu kukuna raranggoas panjang jaba hideung mencos nembongan. Mata Jang Ardan jadi bunceli. Ngulah sieun manusa. Ngapan cenah ngayang beunghar ngilaing teh manusa. Ngulah sieun manusa. Sambung eta sora anu ngirung. Sedangkeun Jang Ardan beki kokompodan jabag getek da puguh sorana teh asa ditompokeun pisan kana ceulina. Dina kayan keur kitu na atuh ragamang teh karasa pisan ku Jang Ardan. Asa aya leungeun anu asup kana jero calanana ngaranggem jimat anu dipusti-pustina. Gurubug. Jang Ardan ngagurubug sapada harita. Jadi gugurubugan bakat ku getek. Sabab si Imina jadi ajol-ajolan bangun anu hudang. Seueul jeung sajabana karasa ngajadikeun Jang Ardan guling gasahan teu puguh. Tapi najan kitu ari hatena mah teu burung kukulutus Jang Ardan teh. Cadol teh. Najurida naon ieu cenah. Aduh, cenah teh Kanjeng Prabu. Tapi geuning Sri jeung kalakuarna bet jiga awe kieu. Jaboramona ieu si Imin ngadon diome kieu ala curi cadol teh. Lila-lila Jang Ardan jadi gogobrot ku Kesang nu akhirna ngajeng jehe na tumpukan kembang anu ngampar luhureun permadani. Sadetik kaharep waktu Jang Ardan ngusahakeun diri rek diuk deui. Sagulung angin ngahiuk di barung ku nyeleberna seungit kembang malati nyapu kahareupeun pisan. Wus jeleng dadak sakala kiwari hareupeun Jang Ardan aya nu tiupna korsi gading gilang kancana saurang makhluk anu beungeutna jiga nini-nini buukna ngariwig bodas halisna kandal bibirna beureum semu doer irungna bengkok ramona pinuh kuku-kuku paranjang hideung ranggoas. Sedangkeun nu matak aneh pikeun Jang Ardan pangawakan eta jalma ngareusi ku otot badis lalaki. Eta makhluk muncereng ka Jang Ardan ku matana nu herang. Tapi terus Sri nyerihil bari ngomong ku sorana nu ngirung jiga tadi. Mangusa nu ngaran Ardan kumaha nu karasa ku ngilaing tadi. Ari pikeun kulama kapake pisan cocok jeung kriteria kula nu resep kabujangan. Si Imina wadal jeung waweg atung-antunganana. Barang ngadenge omongan kitu ti eta makhluk Jang Ardan jadi samarepolah jeung toleh kukulutusna jero hatena. Sial edan buah-buah salah asup ieu mah dewe ka tempat kieu. Cilaka buah-buah gagal ieu mah jadi jalma beunghar teh. Coba aneh piraku aya jurig jiga banci kieu. Beu ambe cilaka 12 kieu carana aing teh. Coba aing geus digadabah. Waduh, ampun. Edan teh. Kitu harita sumpah sarapana Jang Ardan. Tapi ayeuna mah sagalana geus kagok asong, kagok kapalang baseuh jadi daek teu daek kudu disanghareupan. Manusia kunaon cicing waya ari ilaing teh bener hayang beunghar. Tanya si makhluk bari mureleng.
atuh harita Jang Ardan jadi rada gugup manehna gancang nembalan. Laras pisan gan, laras pisan. Eta pisan anu kusim kuring disejak jeung dipikaoyong teh. Cek paripaosna jauh-jauh di jugjug, anggang-anggang di teang, mipir-mipir mapayan gawir, nenggang-nenggang mapayan pasir demi laksana segala cita-cita gan. ngalus tekad teh Ngardan da kudu kitu. Tapi wayahna ilaing ulah nyebut agan ka dewek. Da dewek mah lain juragan deuleu. Emangna aki kuncen teu ngabejakeun ngaran kula ka maneh deuleu Ardan. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Naon? Hulu botak? Punten lepat nu mawi henteu pisan ki kuncen teh henteu masian terang kasim kuring pangarsa. Dasar kuncen beleguk sugan pikun ongko. Ieu sing hayang nyaho ngaran kula Prabu Singkil, salaku anu ngageugeuh karajaan siluman Giri Manuk deuleu Ngardan. Sadaya-daya Gusti Prabu, hapunten anu kasuhun bisi abdi cologo. Temal Jang Ardan bari nyembah ka Sang Prabu Singkil anu pangawakana lalaki beungeutna nini-nini. Nu saterusna Prabu Singkil neruskeun omonganana. Ngardan, dengekeun ku Ngilaing Ngardan. Mun Ngilaing hayang beunghar, Ngilaing kudu sanggup nedunan sakabeh persyaratan ti diri kula. Kumaha? Na sanggup Ngilaing pikeun nedunan syarat-syaratna deuleu Ngardan. Mangga Gusti Prabu, mangga. Sim kuring sanggem Gusti. Alus Ngardan. Coba ieu regepkeun ku Ilaing Ardan. Syarat kaula kahiji, lamun Ilaing hayang beunghar, wayahna setiap malam Jumaah Kaliwon Ilaing kudu ngalayanan nafsu kula, sadiakeun kamar khusus jeung kahade eta kamar ulah nepi ka kaasupan ku jalma liar. Muhun mangga. Teras-terasnya koplo, aing mah lain keur parkir deuleu. Punten. Syarat nu kadua, wayahna lamun Ilaing hayang kabeungharan ti kula, tiap bulan mulut sadiakeun seba saurang bujang. Syarat nu katiluna, Ilaing wayahna ulah boga pamajikan deuleu Ngardan. Kumaha? Ulah boga pamajikan. Saumpama Ilaing mampu nyaosan tilu syarat eta, dijamin segala kahayang Ilaing kukula pasti ditedunan sing hayang mobil 100 oge deuleu Ngardan. Sakadapan Jang Ardan rada ngahulang dumeh syarat nu katilu mah asa rada berat kusabab dirina dilarang boga pamajikan, sedengkeun kapanan tujuan utamana dirina nepi ka daek munjung teh muja ka jurig munjung ka siluman, sangkan dirina bisa menangkeun Neng Lira budakna juragan Ilham. Tapi dalah dikumaha Jang Ardan teu bisa nolak kusabab niatna kapalang baseuh, jadi mending digejebur pisan sakalian. Najan berat Jang Ardan kapaksa nyeluyuan. Cek pikirna kumaha engke teuing urusan jeung Neng Lira mah, sabab loba keneh cara anu bisa diatur. Mangga Gusti Prabu.
sagala persyaratanana kusim kuring baris dilaksanakeun Sun, cek Ardan. Kula bagja Ngardan, bagja pisan. Usama bakal boga batur di neraka. Ayo nama jung geura balik. Usama pamaksudan ilahi geus kataekan. Engke malam Jumaah kaniwon nu bakal datang. Na malam Jumaah nu bakal datang. Ilaing kudu geus nyiapkeun kamar pikeun urang paduduaan. Kade bisi engke di perjalanan balik aya anu barang bere tarimakeun ku Ilaing. Kulantaran eta mangrupakeun bendahara di negara kula anu ngaja diutus ku kaula Ngardan. Mangga Gusti, mangga, jawab Jang Ardan Pondok. Nusa terusna peuting di negara siluman karasana asa beuki tiris. Hawa nu tadi karasa asa hareeng kiwari ngadadak jempling. Sedengkeun Jang Ardan perasaanana ngadadak asa jadi robah kulantaran bujurna karasa asa diuk dina anu teuas. Padahal jelas tadi teh keur diukna luhur permadani empuk. Leuwih kaget deui Jang Ardan. Basa mahena karek sadar kana kayaan di sakulilingna nu tadina di jero rohangan mewah teh geuning ayeuna mah jadi paroek. Jang Ardan jadi panasaran. Mahena gancang ngecrekeun korek api. Nalika dicaangkeun sreng dirina kiwari geus aya deui di hareupeun tutunggul makam karamat anu disaungan ku sirah. Nalika keur kitu atuh ujug-ujug ulu waktos kabujeng seep wadia balat keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.